Nonton atuh. Kumaha ti maneh hasilna? Aya ya. Ke pasar beli mangga asak amis rasana tunggal tahun ngomong juara akhir musim leungit deui kasempetanana. Asa eta mah lain klub maneh maneh mah asa nyindir gitu euy. Tong gitu awon ye indit kabalong erek museup menang lauk berat karasana lamun geus nyebut musim hareup eta mah janji nu sarua wae caritana. Sahanya eta. Ayeuna mah beda caritana. Kumaha sok caritakeun Ka kota beli bola anyar beureum warnana. Awal musim katingali Jaya. Tungtung nama terjadi nanaon hasilna. Klasik pisan jalan ceritana teh. Bogo atuh. Eta mah jiga unggal musim, unggal tahun pasti gitu geuningan. Sahanya Ya, meuli kopi di sisi jalan. Kopi hideung pahit rasana. Lamun poin geus disusul lawan, fans ribut teu jelas arah omonganana. sakit tapi nyata rasana. Aya deui ya. Cok naon? Ka gunung mawa jaket katel dipakena sanajan tim sok gagal deket abdi mah tetep satia ngadukungna. Tah eta dul fans sejati. Sabi Persib Bagus Persib ya ka pasar meuli kalapa ngora seger rasana lamun hayang juara nyata ulah ngan loba gaya di awal hungkul maena. aduh kena deui sisindirana. Mega, orang amang yuk. Amang kamu ke bumi Widya. Hayu atuh. Hayu. Punten. Assalamualaikum Widya. Punten. Assalamualaikum Widya. Sahanya. Beneran yang pada nongol ke dari Hayu ngamu ya. Kamu ke mana? Nani iswe di dia. Hayu. Aduh, itu mending kasep pisan. Hareup. Kasep di mana? Si Jungkook. Mata mah Jungkook. Atas mending orang nanya di jalan kieu. Orang sisindiran we atuh yuk. Hayu. Bener. Hayu. Kisah heula. Dinuduh heula. Nah abi heula. Sok atuh ti abi heula. Sok ka pasar meuli salak, meulina jeung bieha lamun hayang loba babaturan tong sok loba gaya. Bener teu barudak? Bener. Belum, ini asa jadi ka dieu. Eta teh ka asup sindiran naon? Eta ka asup sindiran wawasalan. Sok atuh ayeuna mah megaeun. Naonnya? Aya. Leuwih cengek di kebon sisi. Kabawa ku hujan peuting tadi. Lamun ngomong tong loba gengsi, kayak bisa salah jadi. Tah eta tan sok loba ngomong tah. Aduh, tuntung nama eta sorangan. Pan abi atos. Ena nurul atos. Ena Widya ini anu teu aca. Hau tuh Widya. Namanya. Oh iya. Aku pun mau ngabantu mau kare babaturan sok arakur sok karasea wae. Kakak tuh sih. Sok ayeuna mah megaeun. Alah naonnya? Mau ucing ka Ciamis kan hanya ka kalur wae. Mau aja anu manis ngan hanya kal hahohe wae tah saha tah eta tah. Si Mega tiasaannya tuh jagoan. Mega ayeuna geus tabu sabaraha tabu sabaraha tapi teu HP deh. Tabu setengah genep. Mega atos sonten urang uwih ayo. Widya urang bade uwih ti payunnya. Nya sok.
Dadah. Salam kasih mamanya. Assalamualaikum Widya. Dadah. Neng. Balik ke mana menigelis pisan nang dosan teh mata heran kana panon. Si teteh mah tiasa wae ngalucu teh ieu mah nuju hayang rapih we tapi ketang urang teh kan kudu merah aura positif ieu dangukeun. Meser kupat kasoreang ulah hilap mangge kecap jantan jalmi kedah banyolan supados batur oge raresep. Ka warung meser sari wangi dijajab ku rencangan urang kedah silih wangi tong resep meberkeun kagorengan. Wih, langsung abus kana hate eta mah ieu abdi ge boga balesana. Milari taksi ka tonggo, muter balik ka lebakna, geulis pamente. Mah pal nembong, geulis hate nu utama. Ameng ka taman naik sepeda, ningali kembang menuju mekar. Sanajan urang murang kali ngora, kedah pinter sareng sabar. Jos pisan, leres eta mah. Matak urang mah saling dukung we nya, tong aya sirik-sirikan. Hiji deui sisindirana ngarah lebih semangat. Meser sebelah kada pisan di dahar di bumi teteh. Resep pisan babaturan anu bager jeung someah. Nyendak cai dina botol kanggo bekal upami angkat. Hayu urang sing nurulung sangkan hirup jadi semangat. Asik, asup pisan vibesna eta mah. Engke urang jieun deui nu leuwih seueur nya sisindirana. Yuk ya. Di teras ya yuk, uang sabari ngobrol-ngobrol. Nah yuk, uang ke bumi abi mah. Tapi cici di teras lamanya soalnya ngatasan sama abi menuju ke warung. Nyau yos teh. Urang ngobrol-ngobrol di teras yuk. Ya ayo we Pak. Pisan, tadi orang sombong tadi itu coba pamer. Ya, Jara, kumaha ari progres persiapan pentas seni sekolah orang teh terus rengset acan. Nyapel ngan urang teh keur bingung kumaha carana ngajak babaturan sangkan sempet semangat latihanana. Tah kumaha meha semangat latihanna arurang mau diadu pantun heula. Meuli kupat kaci amis dicampur sambal terasi. Ulah osok loba omongan amis bening siakeun aksi. Nah, urang oge boga pantun pel. Ka pasar meuli kalapa, meuli siki di wadahan ulah sok loba ngomong. Hayu silih tulungan. Tak ulah sok loba ngalakapok oge bisi leungeun katakol. Ulah sok loba omongan sing getol dina pagawean. Bawa Oke. parang ka imah neuk tangkal nu hade kudu mikir eta utama sangan sakola urang teh jadi hade. Tak alus oge nya eta pantun meuli baju warna beureum dipake teu jeung sapatu. Ulah osok seueur cici ngalamun sangkan ilmu teh bisa katimu. Bener pel. Ka Bandung meuli tahu bodas dibeulem kudu getol nempal ilmu sangkan manfaat pikeun balarea. Tah kitu jahranya eta teh sesindiran teh jadi pelajaran oge ka urang sararea sanajan leuwih semangat urang teh. Bener pisan pel. Urang jadikeun ieu sisindiran teh salaku jargon pikeun ngahudang sumanget ka babaturan di sekolah. Tah alhamdulillahnya beres oge urang teh. Mudah-mudahan urang teh bisa lebih semangat dina progres acara pentas seni teh. Sampai pisan. Yuk Mang Ulin. Ayo. Yuk. Orang betul kiranya persib juara itu hat-trick di rumah. Dua kali berturut-turut mataknya ya ragepkeun. Kasoreang balik ini cakep. Bawa kalung isi kawat cakep. Persib mainan bener gelis hat-trick juara emang pangkuat. Cakep. Tetep wae mana mah pamer jan. Heus, ieu kange ngaku. Tapi musim dia lawan mainnya stabil di awal juga nepi ke angges tapi ya kade ulah sombong tau geleg dina petang mau ucing kanu caang tong pedah keroba menang pokok ke batur ke berjuang
kita lagi sombong ya karena euforia wal aya sok di mana lu bisa hashtag di Liga Indonesia saukur Persib Sina tulang punggung pemain dicerdikna pelatih atakna ieu dengan kendeuy sok ngalah huut ka soreang ke wadahna kana Duralex cakep lamun wani hai di lapang cakep lamun eleh tong ceuring cakep striker asingnya meni jak-jak pisan. Can we pemain lokalna upgrade umpatna. so Mata pantas lah piala cicing di Bandung. Siga sisiniran ieu ya. Kahut pasir melak jahe. Wah, kelak isi lagi. Piala Liga di Puntel HB. Cicing di Bandung wah ini deui. eta memang suasana para juara atas nama tong sini ini ulang konvoy ulang ngaliwat riwer ke sepeda lah kukulingan di lembur Tah eta ayo ah. Berangge milu berang-berangkeun maneh. Tapi milu berang-berangkeun maneh. Jauh dinas tumpeng nawe orang mah jan. siap tenang Persib mah urang terbunga ya cara juara matak ieu pamungkasna manukeulang dina dahan kibar luhur Rajo Mantara caketek juara si candak Persib Bandung salawasna jadi jawara Cakep. Di Barat di Timur. Persib juara orang nu makmur. Ayo ah orang ngaliwat. ayo gas Ayo gas ah. apa tuh match Persib lawan PSM apa atuh kan orang nonton Persib lawan PSM mah naon gitu menurut orang ya match penentu juara teh lain Persib lawan P3 tapi PSM lawan Persib karena didinya orang teh bener-bener pas gol si Julio Cesar Persib teh geus nguci pisan juara didinya ya cek orang oke pas ngadenteukeun juara mah dina lawan PSM tapi lebar ngomong mah pas lawan Persija nya yang diuntungkan oge sih Borneo pas babarengan main jeung Persib imbang lawan Jepara ingat Persib ke lawan Jepara teh nah, kan amun pas si Borneo seri Persib menang kan Persib teh leuwih unggul poinna teh jadi pas di match terakhir dua nana Persib kur butuh 1 poin extra game menang alhamdulillah tapi di pas match terakhir lawan Persija rada nyepor oge masalah Borneo habis-habisan lawan Palu skornya 7-1 kesalahan. tapi dah cek orang mah kan bae lah Borneo gol sabaregi soalnya kan ayeuna mah aturan ligana kabantuku head to head gitu. Jadi erek menang selisih gol Borneo ge anggar juara sama Persib. Tapi orang sebagai warga Bandung ya nu lahir di Jawa Barat asa bangga lah nyaksikan Persib hat-trick juara kerma ieu teh sejarah pisan jeung urang Ditambah oge klub-klub anu di air Indonesia asa can pernah sebenarnya anu bisa hat-trick juara ya asa bangga lah kamari nempo-nempo 2 tahun berturut-turut asa kos hajatna orang Bandung lah ieu ngomong-ngomong Persib juara teh urang pantun ieu naon so di pantunan teh di kolam teh aya iti nah eta kaganas Persib nu hat-trick nu lainna kalah panas anjir gaganya masuk orang ge pokok naon ci ya lalu lintas gitu tertib di lampu merah teh kena cicing dan menuju Persib mah hat-trick kakak nurana jadi cacing anjir asli di sana ya gitu aja gitu yuk sakit Banyak patembal-tembal. Daek pisan atuh. Kabenaran abi ge resep sindiran. Sok ah pihelaan rere heula. Sok kaleuweung neangan tangkal kapanggih tangkal kiara sing mika cinta kana budaya warisan karuhun nu mulya. Sok tembal. Daun hiris, daun gandapura. Tumuwuh di sisi kebon. Budaya teh jati diri urang. Ulah nepi ka pohon.
Indit ka pasar meuli kawungna amis diasupan. Bahasa Sunda kudu diajar bener supados omongan maranah diunggal tempat. Ya ku abi ditembalnya ayeuna. Herang ngalir kawalungan. Asalna ti sumber gunung. Basa indung kudu dipika cinta. Tanda urang mikawano asal usul sorangan. Sok ku abi ayeuna ditembal. Sok cikan kumaha. Abi wulung awi hejo dipotong pondok dijieun suling. Sora kacapi jeung sora suling mata ngahibur nu keur ngadangkeun. Aku abi ditembal hiji deui ah. Sok Jalan-jalan ka lembur tengah nempo pare keur ngagedean. Kasenian Sunda rupa-rupa wangunna. Ditari nepi ka kawihan. Gitu. sok ku abi ayeuna ditembal deui. Sok cikan kumaha. Malak sampe sisi sawah sampe gede dipiara pisan. Adat istiadat warisan kolot dijaga pageuh ulah dirobah-robah. Kok abi dijawab deui ah. Sok Kieu nya atuh. kaleuweung neangan kayu bakar kapanggih kembang mejeuk. Dina adat mah silih pika hormat, etika alus nu jadi dadasarna. Ngalalauk kabalong jero laukna loba diasupan. Lamun budaya geus dipiara ngarah ka sohor ka mana-mana. Ya aku abi dibales ieu terakhir deh beneran Sok. ieu mah. Daun selasi dipake seungit, dipasang di juru imah. Hayu dulur, urang sadayana ngamumulai budaya sasarengan. Alus pisan tembalana. Ah bisa wae rarema. Nis, mana geus siap keur ulangan bahasa Sunda isukan. Kuring mah asal lieur keneh can loba nu kacangkem. Sarua Nis, urang ge lieur hulu geus pusing daripada pusing urang kasih silih sindiran we yuk. Dari ameh tetegang teuing, hayu resep jigana kuring tigalanya meuli kupat ejen tahu. Tidak habis sisi jalan, namun hayang loba ilmu kudu getol diajaran. Iya balesan ti kuring. Kakula nyiar kepiting, ngocok endog bobodasna. Ulah uruy ti peuting bising tundu isukna. Eta mah pepe lingkar maneh nu sok resep begadang ngalajet drama Korea bisi kaberangan isuk. Ih padahal maneh oge sarua sok bergadang. Ayeuna aya deui teu kuring keur semangat ya. Aya ieu dengekeun nya. Maju ka hareup ka kota meuli baju anu sae kajen teuing menang 2 asal jujur bae. Enya sih kudu jujur tapi meni 2 ih minimal 8 lah. Ieu balasan terlahir ti urang. Kak Sugante babaturan murni sing horek batu kolar Sugante si Anis gelis sing horek pinter jeung bager. Wah nuhun panjangcongna geus hayu urang mimiti muka buku bisa kaburu peuting. Hayu bismillah urang mimiti diajar. Dengekeun we heula sesindiran ieu. Oh, maneh lain nya maneh. Lempang isuk meuli ketan, cetong poho meuli roti. Lamun babaturan ukun ngagoler wae iraha tugas pidoreng sadeui. Anjir. Aduh, kacida. Nyepihna. Tapi kuring oge boga. Mau sok atuh. Balas lah. Oke. Indit isuk make topi. Topina murag kana batu. Cek maneh rek mantuan engke nu digawe kalah ka kuring kungkul. Ah, cocok euy. Urang mah jadi tim silih sindir Sindir. Ah, iya aya deui sindiran aya jog. Nah, Meuli mangga poe Senen. Mangga amis dahar ku Pak RT. si Ceukna babaturan panggajina di tangan kalah laleungit deui. tapi ulah kitu teuing bisi aya nu baper Ala santuy atuh keur heuleuy kungkul da. nya geus ayeuna lah urang bagi tugas maneh ngedit video urang nyieun naskah
Serius rek ngajian. Heeh. Masalahna rek menang nilai 0. Ah gitu atuh. Ieu penutup sindiran ti abi we nya. Oh, Manuk hibeut luhur awan ngaso heula dina tangkal jati. Lamun tugas dipigawe babarengan hasil alus mata bunga hate. sih. Eta pisan. Mantap, hai semangat ngaji tugas. Bosen pisannya poe ieu mantak sunduh. Heeh sarua jigana otak abi kudu diasah ieu. Kumaha urang ulin? Ulin naon nih? Urang mah teu boga duit mun ulin. Ulin nu kaluar duit ulah silih tempat sindiran we kan nu menang traktir es setuju Tuh moe di saheula. ti anak Soknya moe di abi. Ka Kulon, ka Sukabumi, nyimpang heula ka Cianjur. Lamun boga silaturahmi, ulah hianat ka batur. samping bendo di wironan kencak katuku saya gak mun urang boga sobat kudu silih jaga Cok, enak bieu nya. Terus kurang balesnya. Singgetan miara hayam, bisi aya nu malingna boga beungeut ulah guyung jiga hayam kaburutan. Sok ayeuna Lucien. sok ngalabuah ka masjid sindi tewak ku bapak kaum awak maneh bau mana digit tara mandi ngan nambung Nan mana ada orang mah sengit. Sok urang balesnya. Ka pasar meuli Cipati, balikna meuli bako carang. Maneh mah sok minang mimpi. Hayang pakaian sarua herang. bae atuh alus Caang kanu panon. lana sesengkedan rek katongloh meuli peuyeum boga babaturan loba heureuy matak jagrak moal tunduh Soknya ayeuna abieun. Bales. Majar maneh meuli kupat jeung tahuna. Majar maneh resep banyalan sing inget kana lalakona. Geus sakitu si sindiran teh. geus we Saha nu meunang dasarua cek abi mah. geus hayu we urang ulin keluar yuk Yuk. Melecau ke pasar anyar dipicen heula kulitna urang kudu rajin diajar sangkan kahontal cita-citana. Hayu atuh cing semangat diajar. Ka kebon mau pacul, mulangna mau peuteuy. Mun urang hirup akur, dulur jadi tambah deket. Nah, area akur mah hirup jadi tentrem. Aya manuk dinadahan ngapa keluhur ka awang-awang ulah sok males diajar engke susah dina mangsa datang. Tong malesnya bisi kaduhung. Ngala lauk di sisi balong, lauk emas menang hiji. Mun babaturan silih rojong, hirup tentram hate ge bunga deui. Babaturan mah kudu silih bantu atuh. Meser sepatu warna biru dipake lempang ka sakola. Hayu urang silih bantu ulah sok siling cela. Nu penting mah kompak jeung bager. Ka warung meuli roti sakalian meuli permen. Mun urang boga budi bakal dipikanya ku batur kabeh. Jalma hade pasti pekaresep ku loba jalma. Isuk-isuk kinum kopi sareng sangu tutug oncom. Urang ulah dengki jeung iri hirup kudu sauyunan. Tong sirik ka baturnya lempang ka kota Bandung ningali taman nu endah. Mun urang resep nulung hirup bakal pinuh berkah. Nu resep nulung pasti dipaparin kahadean. Hayu urang silih asih silih anjeunnan unggal waktu jaga duduluran sangkan bersih hirup rukun tangtu maju atur nuhun sampurasun. Din, orang sebagai babaturan kudu silih eling meh kompak diajar. bener pisan eta model tapi pepelingna nu ngeunah didengena ulah nusok nyarekan wae Sip. Tah, dengekeun ku maneh urang boga sisindiran khusus maneh. Ka
Kakulon mapai jalan satapak meuli hulu keur baso tahu. Lamun urang hayang kompak tong boga sifat sok tataruru. Wah, ngaledek pisan eta mah kela urang bales. Hayang baso tahu make kecap. Meserna bari tumpak kuda. Saha anu sok resep tataru, kuring mah bager keur ngora. Heeh, bener bager ayeuna mah. Tah, dengikeun deui ieu, penting pisan. Ngalasa ga ka bendesa, mawa karung wadah dadami, sing bager ka sesama, ngarah loba baraya jeung loba rejeki. Tah, ari peurukna eta mah kuring oge satuju pisan Del. Ieu balesanana. Maju ka pasar meuli kadu, meulina bari barang bawa, atuh kuring mah satuju, sabab resep boga loba baraya. Mantap. Maneh langsung nyambung saat tilu deui ngarah tugas video urang menang parenteun alus di guru. Samping hidung dina bilik kumaha ngisikanana, sing loba tahu jeung loba ilmu kumaha engke mangsana. Aman, ieu panutupan ti kuring. Kadinya soteh kahuma. Dabongan jalan ka sawah, diaja soteh ayeuna, dabongan ngarah barokah. Tah, kitu Din. Jadi urang kudu rajin diajar ti ayeuna. Siap, Del. Ya, nah si Persib asa juara wae nya, da aneh atuh. Ah, teu aneh ai Persib mah. Soalna tiba heula lagi Persib emang HD gitu. Komo deui ayeuna dilatihna ku si Bojan Hodak. Wah, eta pelatih paling HD sih cikurang mah. Asli. Soalna naon? Basa eta di pas 2023 Persib teh keur terpuruk pisan eta teh. Ngan alhamdulillah natenya datang si Bojan teh keur ngalatih Persib. Tidinya mulai perkembangan ke Persib teh berdak tahun 2023 ke 2024 berhasil menangkan juara di liga Juaranya nya eta mah pas kamari ya mah mana anu pas 2023 jeung 2024 mah eta mah pas juara Pimiti 2023 ke 2024 juara Mimiti 2024 ke 2025 eta kedua back to back teh geuningan kabeh se-Jawa Barat narontong ka Persibnya pas kompoina ge gila. Pokona mah ai warga Jawa Barat mah pasti ieu pisan lah ka Persib mah ada sagala rupana ge asli. Nepikeun bisa basa eta maca berita ieu mah rela ngaieu mio keur motor mio keur tiket Persib eta teh sok ka eta Persib mah bahasa hate eta kuatkeun hili anjeung motor payangkeun tiket hili anjeung motor da aneh atuh sok sarelana jeung Persib eta teh bakat kunaon kahatean ku Persib mah ye dangukeun barudak arurang gaduh pantun kumaha ka pasar meuli peuteuy ulah poho meuli roti cakep Persib Bandung mah panghadena salawasna dina ieu hate diri isuk-isuk minum kopi jeung baraya mun geus nyebut ngaran Persib bobotoh pasti bangga eta pisan laras aja laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kenaon mana di dieu sarana? Nah, ieu niis. Iya, ke pasar beli wanteng. Wanteng, dibawa ku nini. Amat mun hirup hayang untuk tong poho ibadah unggal poe di datang maneh Bais datang teh langsung si sindiran batur mah mere duit ieu masih sindiran alus atuh ieu nya sing kuring ge aya nya melak cabe digireun imah disiram ku cai kendi mun urang loba salah kudu daek ngaku jeung memperbaiki diri alisnya halus atuh ya tuh keren sim kuring atuhnya ya kalau gua neangan kai dipakai nyin panto halus mun hayang lawan babaturan deui halus tong kasar lamun nyarita ka batur tantu halus bisa kan bisa siga keur nyindir ya sama aduh
saha gitu. Hal lain urus silingin tame kayaknya meuli sangu jeung bala-bala Wah, lapar. tidak harta dari calik Wah, mun orang daek usaha moal hirup terus-terusan hese jeung malik leres eta mah leres pisan is, sumpah. Yeuh nya urang ge ayeuna. Indit ka sawah mamawa pacul. Mulangna mamawa sampe. asik Mun hayang jadi jalma jujur, tong resep ngabohong ka indung jeung bapa euy. Punten we ieu mah nya nu ngarasa. ya kalau teh penting atuh Bener euy. Mane aya teu deui atuh deui. kita kasih paham ngalalau Cipara ini Cakep, laukna menang 10 biji cakep, mun orang hade ka batur cakep, tangtu batur oge hade deui ka diri cakep. Eta sisindeurna halus euy si Pais. Ye nya urang ge aya di sakali deui mah urang mah sakali deui. Meuli buku ka kota Banjar. Meulina jeung pulpen anyar. Mun urang rajin diajar, tangtu engke jadi jalma pintar. Gelo Amin. gelo si ayana mah loba nu hayang hasil halus tapi diajar males Betul. Wah, ayeuna mah si Pais geus pinter euy nyeun kata-katana teh euy. ya tuh ngobrol teh ulangan keur unggul nah saya bisa lagi manehnya ayeuna geus bisa sisiniran pinter lah halus Nya ti guru atuh ti guru ka Akang Pais euy. Edan euy. ada teh nya Ya. Kemana asa gancang teuing ieu teh? ayo aya kamar mandi Oh nya atuh. lanjutkan Isna Ayo. Yuk. Meli roti isuk-isuk meli roti Cakep. melina di pasar baru mana jadi beda pisan sih tara ngobrol deui jeung aku Nya abieun ka pasar meuli tomat balikna mawa rambutan lain teu hayang ngobrol deket abi ngan loba pikiran eceu ka kebon mawa pacul heeh ningali kembang melati terus sebenarnya mah abi ge sono ngobrol kitu kawas baheula deui sedap mencerna kayaknya abieun mancing lauk di sisi situ cakep gitu bro cakep laukna leupas siji sabeulah Cakep. abdi ge sono ngobrol gitu barunya lanjut ke Bandung beli batagor cakep di daharna jeung sambel dulu orang akur jeung sok ngobrol ayeuna mah si ganu asing pisan euy lain gitu permisa dangukeun geus dangukeun siap halapu teuy ka kebon jati gitu cakep balikna mama duren nah jol mama duren cakep abi ge teu nyaman siga kieu deui hayang akur jeung anjeun siap ka warung meuli permen cakep meuli jeung si Dika terus jeung saja si Dika mun aya masalah mending mana mun aya masalah mending carioskeun ulah silih ceuk teuing nya ieu abieun lempang peuting ningali bulanna caang pisan Cakep. mun ayeuna abdi nyarios jujur cakep sieun maneh jadi teu nyaman kitu maksud abi teh ka sakola mawa buku bukuna pinuh coretan kumaha cara coret tenan naon mun aya salah kitu nu penting mah tetep babaturan anjay babaturan itu CS dedet anjay behnya kawalungan neangan lauk cakep bro cakep caina herang ngalir cakep makasih geus ngarti ka abdi cakep ayeuna hate jadi leuwih hampang mikiran abian
Meuli es di pinggir jalan. Cakep. Esna rasa melon. Cakep. Tah ayeuna mah ulah jauh-jauhan. Urang ngobrol deui sapopoean. Anjay. Ka pasar meuli kelapa. Cakep. Sakalian meuli ketan. Apa ketan apa? Pak, terang. Muhun ayeuna orang akur ulah nepi jadi musuh. Best friend.